Kamarana ya anak buah aing. Unong nohol. Nah, sudah perep. Woi, udah perep, hadis ya. Si Yamet. Naon? Kedelan. Ini kemana sih ya? Balik, Met. Oh, pulang baliknya. Aing pembelikan mie heulan ke warung. Tasya. Emang siapa puasa, Met? Ento aing mah keur muriang aing bek jadi teu puasa. Muriang naon sih, Met? Irisan aok aing. Kajelem kusa simut bae. Yo, cekel ga jebur aing. Anut sia bek. Ih. Oh, gahaing. Bayeun meureun sia mah. Nyaho aing ge. Segera belikan mie heulan. Tukat aing lapar jasa. Embung lah. Balik biasa di itu. Dahar di imah itu puasa mah. Sieun cerekanan aing lamun dahar di imah. Kan mah aing mah nyauna aing puasa. Ih, atuh jujur bae, Met, itu puasa mah. Jeung naon ngabohong, ngalalaparan beuteung. Embung lah. Engkena lamun mah aing nyahoan aing teu puasa, aing mau beli baju lebaran bek. Kajen lah daripada sia lapar, puasa henteu ja. Embung amat aing. Teu beli baju lebaran. Sudah ditu. Beugna aing mah ya duitna. Ih, mita budak be nu lain. Isin aing mah, engkena aing disangka nu nutup puasa kudu boga warung. Mita saha deui ge. Geus bejakeun be ke tong warung boga aing kitu. Aing keur muriang teu puasa. Aing mah. Geura ulah sebul jeung baturan mah aing keur muriang ye tolong awak. Hongus di ge, asal ayu upahannya. Aya tenang ya meuli mina bakal dia beli menu asaknya ulun mata kebale cokot jeung sia. Hongus, lumayan lah. Tah kitu karapa ganteng sia bek ai daek mah. Emang yang ganteng itu, Met? Ganteng. Terus eceng gondok. Ih, pinekeun ya, geus wanita, ledek deui. Oh, maaf. Maaf. Beb, nak kemana? Mal ka mana? Keur lelepangan be kami. Jaka reselnya tik di imah bae. Oh, aing ilu atuh. Atuh ayeuna. Min, ai si Subek na ka mana? Pan teu jeung sia? Ih, teu nyaho, teu manggih. Kunana emang? Oh, untuk kunaon sih? Cuma kan piraku. Aing jadi kambing conge, sia mah duaan meureun pasangan. Moal, tenang be, moal dikacangin ku kami ge. Ho, Beb. Heueuh tik. Geus lah, dugan be katimu si Subek di jalan. Ayo. Silahkan Tuan Putri. Aku mah ngajaga di belakang aja, mantau. Aduh. Tasya. Jo, horeng ais Memet keres. Oh, ja. Met. Udang Met. Masih sia. Udang ulah es bae. Kakak sia mana? Saya dicatip. Sa kakaing. Kasubek. Ih, kakaing cenah. Kakana si Benjo teh mah. Sembarangan. Endek naon kitu sia nanya ke si Subek. Ditambah beli mie kueng, tapi cara datang bae. Kok meuli mie? Emang sia teu puasa kitu? Ento. Jo, kalau teu puasa. Jelema edan si Memet mah pot-kolo teu puasa, buka ka izin ka kanjut. Loba omong sia, pogo aing kudu awak, aing kemuriang ngidak kemuriang. Lah alasan. Oh, bener. Tuh terang aya ka aing. Ih, Met percaya aing mah, tanya si Benjo mah teu percayaan bener sia. Itu percaya ka aing benjo. Omet percaya ku ari mah. Ih, geus ge ulah ngamuk bae kalem. Tah. Kudu percaya bae ka aing. Oge. Bagus. Kabita amat ini leumeun. Singitna ge meni menggoda jasa mah. Aduh, Allah. Demi mantap geunah ieu makan beuteung ge. Aduh, tapi hampir puasa gitu mah ya. Puasa ulah. Bek, sia teu puasa. Aduh duh, parah Sebek. Puasa ih. Puasa kan, puasa sia teu mami. Nyaho tong aku geus katangkap basah ge. Sumpah, aing puasa kok. Ulah waka salah paham. Tah sia, geus ngaku bae. Kecewa aing ka sia, kira aing sia lalaki bener horeng kos kitu sia kalakuanna. Ih, Tik, salah paham sia mah. Ieu lain mih aing. Salah paham naon? Punggung geus bukti sia teu mami. Nyaho sia bek parah ih. Ieu mah misi Memet. Aing mah cuman meulikeun doang, Tik. Ulah sok ngajual ngaran batur, geus mah dosa teu puasa, mitna batur deui. Oh, beleguk sia. Laga pe pake peci, make samping, ai kalakuan kos kitu. Ya. Geus heula mah mabur. Aing mah kecewa ka sia. Aing mambung boga kaboga nu teu daek puasa. Mulai teu kuari urang putus. Tik,
Tika, ngopeku. Ih, siapa main putus-putuskeun bae. Kedengu lagi. Lebok tah, makanya puasa. Kolot-kolot situ puasa atau bawa kaisin. Pepes ya, Dwer. Lah. Aduh, Tika, aing puasa kok, sumpah. Alah, teu percaya aing. Geus itu sih ulah nuturkeun aing. Aya nama orang seputus. Ya, aing mah. Tik. Tega amat sih aing. Tika. Tik. Aing mah. Lah, aing boga jasa ka sia Tik. Aing ngomong putus. Ngebiani. Oi, Tika. Mah, lah aing kieu. Kemana ya sirip eueup ku kebal cenah teh baik kawa dia aing lapar. Susulan tip, Jo. Ih, embung met lalu lulus aing. Tuh si Benjo batu. Iya, ka aing. Aing sarua lah leuleus. Mentang-mentang puasa, ku serbul sia. Puasa mah lu jadi alasan dak. Kumaha ge met ya malin alasan lalu lulus aing. Ngaho, atuh sia bede itu. Pan sia mah teu puasa met, jadi henteu leuleus. Pan sia malamat kitahan. Pan aing mah teu puasa ya karena aing muriang meureun. Tega amat sia ditanya kana muriang. Geus ge, tungguan heula be atuh. Kudu ge datang meureun nya. Oh met sabar heula. Nyaho meureun si Subek mah lempang nage lelet kos kuyeup. Sebul be sari ama. Pokoknya aing selapang sekala awaya. Deket sia mendakan doaan. Cuman tuh aya kitu mah. Tik, sia bener tadi mutuskeun si Subek. Itu bener lah, Mu. Nuk naon tuh bobogohan jeung lalaki kos kitu. Aing mah hayang boga ka bogoh, anu bener, Mu. Oh sih, tapi yang masa teu percaya aja mun si Subek teu puasa. Soalnya sanyaho aing si Subek mah mah bener. Lumayan taat di ka agamana. Teu percaya kumaha tuh, Mu? Tuh jelas-jelas tadi manehna mah mie meureun. Iya, mun misalkan mehna beneran puasa mah moal meureun mehna mah mie. Heeh, bener Tik. Mungkin bener cak si Subek bahwa eta mie lain boga manehna tapi boga si Memet. Min, siap percaya ban ka si Subek mah rajin puasana. Si mehna mah puasana rajin. Ulah-ulah puasa Ramadan. Muasaan awewe ge kudaekan jam mehna mah. Bama sia ge puasaan meureun Tika. Tuh kan, coba rada diselidiki heula Tik. Karunya bae mah ka si Subek kusi diputuskeun tadi. Selidiki kumaha tuh, Mu? Coba orang tangan heula si Subekna, pastikeun heula eta minum manehna apa emang si Memet. Coba yuk selidiki yuk. Karunya aing mah kasih Subek, bisi bunuh diri doang aing mah diputuskeun ku si Atik. Ayo, Mendak horor ieu lembur. Ayo. Mantap ya. Ya, Met. Nunya. Oh, lah. Pas yang ngajak heuna, udah teu ikhlas. Lain kitu, Met. Tapi gara-gara aing meulikeun sia mie, si Tika mutuskeun aing bela. Kok bisa nan hubunganna sih ambil kena aing mie jeung diputus ke si Tika. Nyaho aneh sih mah Bek. Ih, pugu mah disangkana aing teu puasa, pajar mie aing eta lah. Lebok sia tah kan. Ih, malah sesirian, Pak. Geus baik terima nasi bae. Nyao, emang dasar si Tika mah bukan kasih ya, Bek. Betul. Tinekun sararia. Pokona engke bantuan aing ngajelaskeun metnya ka si Tika bahwa eta misi lain mie aing. Dih, oga aing. Kata mah urusan sia lama mau aing sia. Nyaho urus olangan. Baturan edan. Terus sepun, nyelu baturan keur galau. Bodoh amat. Geus kedai turun ngobrol lah. Garariun ustad. Ah, budak. Mantap ya. Udah hayang sia. Moal met teu kami mah puasa. Bagus. Tapi ulah ti dieu met ngadaharna jeung kami kabitan euleuna. Heeh, ka ditu met mabur. Pas sewanin ngusir jawara ya. Lain kitu met, sia kudu ngahargaan atuh kanu puasa. Ngaho, geus mah dosa teu puasa. Malah sembarangan daharna. Penghargaan. Teu bebas lah. Pan aing mah gering meureunan. Terona awak teu puasa ge. Saya anak dajal. Eta sia sembarangan aing ngomong. Maaf met keceplosan. Keceplosan rupa dijahit beur sia lo. Eta sia hemat istighfar sia bulan puasa. Nyaho ih kolot-kolot buka isin di puasa. Aing mah kemuriang dak keur turun awak. Makana aing teu puasa. Kan cirage aing keur muriang mah turun naon teu puasa ge.
Lah, mau yang naon kos gitu, kajian lagi seger buger sih ya. Oh, alasan baik. Bodoh amat. Enggak cerita bodoh. Berarti bener mu, tadi si Subek lamun tadi manehna mau mie boga si Memet lain boga manehna. Heula jang saya bukti tuh. Met, si Subek ka mana? Tanya kali itu tadi mah mabur. Gantung diri meureun si Subek mah ti ditu di tanggal cau. Ih, sembarangan sia piraku gantung diri. Bisa jadilah orang seputus asa batur. Sayutik jangan karunya. Hayu ge. Teboga kaisin sia, ulah dibaturandak dia maksud kieu mah. Setan ngurupa jelema. Pindahkan sia. Yang sebut setan. Aduh, aing. Kunaon sia benjo dipindahkan ke dinya. Ih, aing ngageserkeun kan henteu orang sia nu di dinya tadi. Ah, bohong kumaha Yusuf teu bisa dahar. Nyaho ih. Abur aing mah sing salahkeun aing teh. Kumaha sia? Ngabur lah, mal bener ya mah. Katulah si Mehmet mah katulah. Apos apa teh? Belenya Aduh. Aceng jadi jomblo sabun di bae malah. Rak ya boga kabogo, laju bae diputuskeun. Ripuh ya mama. Tika, Tik, ulah salah paham heula. Aing bung putus jeung sia, aing geus lopes tengah bodar ka sia Tik. Aing puasa kok. Oh, Bek aing geus nyaho kok sebenarnya. Oh, jadi saya percaya aing puasa. Oh. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti orang teh jadi putus dong. Heeh, entok. Asik. Min mo aing geus teh jadi jomblo sabun dia kieu mah. Heeh, mangkana engke mah ulah dek kita ku si Memet, kanyahoan bulan puasa dek bae ditambah meuli mie. Nyaho ku belon. Heeh, moal. Tadi mah dipaksa ge. Dipaksa kajian, pokoknya si ulah daek. Kayak kadosaan si anu aya melikeun mie jeung nutup puasa mah. Sarua be sia maraban setan aya kitu mah. Heeh, beb moal. Peluk atuh, tanda orang balikan deui. Sini. Peluk. Ih, naon sih? Lain murim, mana keur puasa deui. Oh sih, geus teu kawawa, tapi aing geura bisa meluk sia secara halal. Tamar atuh. Tenang, isuk dilamar ku aing. Eta ge lamun teu kaberangan udangna. Mimpi meureun sia mah. Geus lah buburitan. Heuh, hayu. Ayo beb. Ayo. Guys, para gadis mah geura tinggal biar kami kaum lelaki yang mengawalmu dari belakang. Bisa bae bodoh gol cau. Ayo.